Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabeklebar YouTube Mang Cecep Gora Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hancacar nyam tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 72. Carnyam anu beres kapidangkeun dina dangat ayana nyaeta orok dipake tameng bagian katilu. Ieu yasana Bapak Chandra Hayat. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Rohani ngagugulung bapa anu pimanangeun bisa ngungsi kitu, teu tegaeun manehna ninggalkeun bapana. Dibawa teu kuat sina leumpang boro-boro. Sanajan diinditna oge matak bae sangsara, da panyakitna teu kao pisan katiisan. Ku bapana aneh teh sanyana mah di jurung-jurung sina ngungsi cara batur. Lantaran bapana risi bisi sanasib jeung anah. Kari hiji deui mah anak teh hayang salamat. Cek pikiran Pasuarata, tapi aneh tetap mugen kajen jadi babatang ngabelaan bapana tinimbang tega ninggalkeun. Aneh tetap dina tekad tadi teu beunang diolo-olo di papatahan ku bapana anu beak-beak mihariwang jeung mikanyaah. Tur kaayaan manehna beuki soak bae. Dina hiji poe kira-kira satengah genep jelema-jelema geus birat ka pangungsian. Di Cijambe sepi taya anu kari. Rohani harita balik ti cai. Ari sup ka imah anak koceak teh manehna ngajerit tina nyampak bapana geus ajal teu kanyahoan. Dioyagkeun badana geus oyag kabeh. Paroman beungeutna geus salin tetela yen geus jadi mayit. Rohani ceurik sorangan ngadingdiwut deukeut bilik gigireun mayit bapana. Teu aya batur sahiji. Nyi Rohani prihatin ngeluk tungkul jeung sumegruk. Ieu aduh Bapak teh bet ikhlas teuing nilar abdi nalangsa kantun nyorangan. Jung Rohani maksa hudang nyokot lamak urut kelir pake ngaruru bapana sarta bari alak ilik bingung pikeun merbait naon anu bari laku kabeh geus dijualan keur tambah murilit pejit los ka para ngan aya bangkara kitab. Rohani lumpat keluar kirawan ciarek magrib sasambat kata tanggana tapi kabeh geus arindit bet abong-abong teuing aneh nyambat minta tulung. Ieu bapa kuring hilang tapi da puguh sarapi kaniaya ari nu taya kaboga. Geus peuting baradag hujan angin tarik nyorang bilik di lawang kokoleaban samping butut tadah angin. Peuting aneh jumerit cileuncang mening ngaguruh disolokan pipir imah nu ngocor di kebon awi. Sanggeus raat beuki rea dedengean cai dina panyaweran keplak-keplik ninggang upih kenclang-kenclang di buruan sada budak keur arulin nambah kaleng biskuit horeng ninggang seeng butut tong terang patarembalan dipara ngereket ucing. Nyi Rohani meuni teu sare salenyap barang bray berang tatangga-tatangga daratang ngadenge aya nu ceurik gewat narempo. Ngen Rohani sumegruk ceurik nyuuh kana mayit Pasuarta taya nu teu ngalakat bayi hatena sarta tuluy pada ngarubung-rubung narulungan. Maklum urang dinya kabeh ahli sabilulungan. Papait sakitu-kitu bae mah teu ngahesekeun deui. Sanggeus mayit diurus sakumaha biasana, Rohani disambat ku geurehanna ajengan nu masih keneh barayana. Tapi heuleut dua poe mah indit milu ka embina nu didayeuh teh. Bubuhan budak hideng pikaresepeun bisa nalang rumah tangga bareres taya cawadeun. Bibina kitu deui mantri klinik kacida mikanyaahna ka Anih. Isuk-isuk Anih sasapu ke kebut ngepel ubin jeung haneut moyan ka pasar balikna terus masak. Nangkas urusan dapur matak nyenangkeun kanu diiluan nyunggemakeun kaki mantri lantaran ngareunah kaolahanana bari rik-rik dejeung gemi. Sanggeus kira-kira 2 tahun Anih ayana di Cihampo. Hiji mangsa kira-kira jam 4:30 sore dihin pinasti anyar pinanggih.
kitu kersana anu agung anu ngaganjar ka makhlukna anu tuhu sumujud ka anjeunna. Gancangna alah batan ngicep. Kaki mantri bet aya tamu anu tara-tara ti sasari nyaeta Juragan Haji Anwar asal ti Cibeunteur anu bumen-bumen kahalangan ku sababaraha imah ti Ki Mantri klinik. Juragan Haji Anwar jalma beunghar, sawahna ge aya ratusna bau jeung ngabogaan pabrik tinun ATBM di pinggir sari. Tustelna ge aya kana ratusna. Sumpingna Kaki Mantri sanajan ngan ukur salengkah ceuk wiwilanganana kana mobil bel air weuteuh keneh naker lantaran dibarengan ku Ibu Haji. Sanggeus rengse dicalikeun tuluy ngobrol ngarel ngidul teu puguh anu dicatur sakumaha basa tina manuk titiran pindah kana nguseup, pindah deui kana miara hayam jeung sabangsana. Tungtungna pok Juragan Haji Anwar teh nembongkeun maksud sanyana nyaeta kajurung ku maksud putrana anu bungsu, pondokna mah dek miharep ka rohani. Pun anak teh kitu cek Haji Anwar. Dituduhan ka itu ka ieu oge keukeuh wae hoyong katuang putra saupamina salira Juragan Mantri sareng dituang putra teu acan aya halangan harungan sareng bahan katampi. Akang teh saterasna bade nyanggakeun panglamar. Ki Mantri jeung si bibi reuwas lain heureuy, malahan asa-asa dina impian ku ngadengena eta kasauran Juragan Haji Anwar kitu teh. Bubuhan Ki Mantri lantip saharita dijawabna, mun diringkeskeun mah kieu. Kahiji netelakeun ka bungahna kalawan ditampi ku asta kalih kana sakumaha pangersana kitu. Ngan teu acan tiasa mutus lantaran ka Anih teh ngan kapernah alo ti bojona. Kadua bisi Anih geus pasini jeung nu sejen. Pasini jinis jeung jinis anu buni kakolot. Maklum zaman ayeuna walhasil rek ditanya heula budakna. Katilu kudu ngabejaan heula pamana anu hak jadi wali sangkan saluyu sarerea. Kaopatna sanggup ngarojong kana sakumaha kahayang Haji Anwar. Saberesna antara dua kolot baradami joal teh Anih mawaleueteun katut rencangna disodorkeun kalawan tata titina anu ngamenak teu poho ninggalkeun sembah rengkuhna kasundaan sakumaha kuduna nu kudu dihormat. Merenah pisan teu katenyo cageg teu karaku bubuhan geus lila dilatih. Haji Anwar ketut garwana olohok mata simeuteun bari pok dina hatena. Paingan atuh si bungsu nyana kieu pamuluna mah nya singar nya jeung hadegek-gekanana moal matak ngerakeun namun dibawa ka tengahan teh. Sanggeus beres ngatur leueteun gek Anih emok deket bibina. Da dibiasakeun cenah milu nyang hareupan tamu sangkan diajar tata titi nampi tamu jeung kumaha arina tamu. Dina nyang hareupan Ibu Haji Anwar Anih diukna teh kapaksa dihapit antara bibina jeung semah. Da dihiap-hiap ku Ibu Haji sina deket ka anjeunna awahing kumika lucu jeung ngadak-ngadak asih. Ibu Haji geus asanya bae dina manahna mah yen Anih teh jadi minantuna. Kakaragok sakali ujug-ujug katarik kataji satapok bae sasauran tina teu kawawa katarik asih. Ka dieu gara geulis di dieu sing caket ka ibu. Anih ngesod saeutik emokna bari imut maju ngadeukeutan Ibu Haji. Tos lami Neng teh diembina, Ibu Haji mariksana marah mai. Parantos manawi 2 tahun mah. Aeh gening, nah atuh tara amang ka ibu. Amang atuh geura ka ibunya, da caket ieu tah di dinya. Manawi pun anak teh kurung batok pisan ngan nguprek bae di hawu. Sanes teu didinan ku abdi ge, nanging duka kunaon kajen liar kudu jeung abdi, cek bibina pangjawabkeun. Ih, ulah kitu geulis, ameng geura ka Ibu Haji, resep teh geura ameh loba kawawuh ongkoh, geus wawuh ka anak-anak ibu. Numawi teu acan walon Anih. Kakang Juju can wawuh teu acan. Piraku Kakang Juju teu wawuh, Kang Sukadar cenah geus ka dieu. Duka da teu acan tepang.
Pamana nyambung yaktos aya putra ka dieu sakali asana mah sasasih nu kalangkung. Tah eta anak Acek nu bungsu teh Juju Sukadar teh nu dipasrahan nyekel pabrik di pinggir sari. Kutan eta teh putra nembe terang ayeuna abdi mah sanaos sering ge patepang ceuk Ki Mantri. Manawi teh sanes putra dari nyebat nama sareng pun alo ti balong urug rencangna main bal. Karek tepi kadinya jam geus pukul genap meh waktuna salat magrib. Haji Anwar pamitan tuluy dijarajabkeun kana mobil ku pribumi sapiri umpi. Dek leong pisan mobil Ki Haji jeung Nyi Haji pok deui ka Ani yen kudu nganjang ka bumina. Ani imut beri ngawalon ngamanggakeun. Nah atuh arita salat anak jol teh aya surat diamplokan ti Haji Anwar ka Ki Mantri Kilinik. Nah surat naon ceuk Mang Mantri dina hatena. Apan bieu tas ti dieu piraku make geus jol deui surat meni segepok kitu. Gancang ku Ki Mantri ditampanan nu mawa surat balik Ki Mantri Kilinik ka jero muru nu caang handapeun lampu. Bina tunda heula wiridan teh ieu gara bet aya surat mana araneh teuing ti juragan haji. Apan bieu tas ti dieu ceuk Ki Mantri ka pamajikanana. Bi Mantri ngorejat tuluy muru teu ngalaan mukena acan bari hari weus-weus nanya. Surat naon Mang? Surat ti juragan haji geurata baca kadinya. Cik atuh nambut kaca socana heula. Is puguh ieu ge poho teu dibawa di pangsalatan matak nitah ge. Har ceuk Bi Mantri bari ngojengkang ngarawel kana saku hauskut. Ari dibuka amplopna sing horeng di jerona teh sajabati surat bet aya di amplop dirapet nu diadresan keur ka Rohani. Dina surat nu geus nembrak aya basa kieu. Sayaktosna waktos akang dongkap dieu teh parantos ngabantuan ieu serat anu ayeuna kasanggakeun ieu teh seratipun anak maksad bade dipasihkeun ka tuang putra payunan Ibu Ramana. Mung kumargi aya kaseuran Aye Mantri kitu Acek miwah akang jadi asa-asa. Kumargi eta akang sareng Acek punten bae sulur ka Kang Rayi sarimbit kedah kumaha saena ieu serat ditampikeun anak ka tuang putra Kang Rayi anu langkung uninga jalana supados laukna beunang caina herang. Mbinaya kitu katelahna bibina Rohani teh ngahulang di barangan ku salakina Mang Naja Prawira. Mbi Naja kitu katelahna bibina Rohani teh ngahulang di barangan ku salakina Mang Naja Prawira. Is atuh da urang nu jadi wakilna ayeuna mah urang pasrahkeun bae ka budakna. Sugan-sugan jadi marga lantaran pimulyaeun ulah ditunda-tunda ke daguan budakna. Tah geuning kadengena mah keur ngaji keneh. Bi Naja jeung Mang Naja hatena jadi ratug tarutunggulan. Hayang geura nyaho naon eusina surat. Geus jempe Rohani kadengena tuluy digentraan ku Bi Naja. Ani ka dieu geura ieu aya surat keur ka Ani geuwat. Ani norojol bari teu ngarti serta kaget. Nah bet aya surat ti saha? Da manehna mah taratea nampa surat teh jeung eta embina ge ngagojod keneh di mukena. Serat ti saha Mbi? Ti Ibu Haji datang nama tapi teuing naon eusina mah da can dibuka. Cik pek buka Mbi bet milu panasaran. Rohani ngageter leungeunna bari nyoehkeun amplop teh. Ari dibuka kepluk aya potret murag kana lahunanana. His geuning bet aya potret eta ceuk Mbina. Cingan eta potret saha? Ku Rohani dicokot bari tambah ngadaregdeg tuluy dibikeun ka Mbina. Potret Cep Juju geuning ieu mah ceuk Mang Naja gumbira. Tuh gora Mbina ieu budak ngora nya kasep nya beunghar nya gagah sarimbag jeung presiden teh lain heureuy. Ceuk Mbina gugup. Lain ngocoblak wae da nyaho ieu ge Cep Juju mah budak kasep jeung bageur. Eta suratna kumaha cenah? Cik pek atuh Ani baca. Naon cenah?
baca sing bedas. Aduh ya menekot di saring bagen sareng presiden pangintanya ya Presiden Soekarno teh pangintanya tahun 63 mah pamiarsa. Rohani barereum beungeut nah rek maca teh kaur bedas anggur ngawalon bari tungkul. Atuh urang nyandak maksudna wae upami embi mang palai uninga mah. Heueuh gerapok atuh kumaha. Sanggeusna tamat maca anih katenjona meuni pias siga nu geumpeur tina kakara saumurna aya surat kitu. Kumaha cenah Nyai maksudna teh? Mang Naja jeung Bin Naja meuni bareng awahing ku hayang gara-gara terang. Nu mawi ieu teh kumatak isin bet asa ku kaleulewihan teuing. Cep Juju teh nganggo duka atuh aos bae ku embi. Har itu geura cik atuh candak mang kaca soca teh ku emang aos ambe sakalian ka uninga. Lah asa teu wararantun teuing abi mah nu kokoro nyoso sanes babadna tur seueur deui istri anu tanding nu beunghar. Panginten ieu teh kapalai ibuna da abdi mah teu pangge teu acan sareng anjeunna teh ceuk Ani. Aduh Nyai Ani anak embi Ani mentong los-los kana pikiran nu teu pararuguh kitu. Tong mikiran lain babad lain tanding sagala. Da urang mah teu neangan ieu teu turak teu tarik. Embi yakin yen lain kahayang ibuna malah eta ge teu kudu jadi pikiran. Nu dicokot mah sanggeusna dipikir ku Nyai. Putusan Nyai daek atawa henteu. Di ditu ge tangtu cara emang bae baheula ka embi teu panjang-panjang da lain ngajak ulin-ulinan. Mana suratna dikambikeun ge hayang menang lisan ti jinisna pribadi nya eta ti Ani sorangan anu disaksian ku embi jeung ku emang. Tanya Ani emang teh ku hayang puguh ceuk mangga ceuk henteu jeung deui lah ieu Ani anak king ceuk emang mah rek milih naon deui kajaba lamun Ani geus boga janji geus aya nu ti heula. Ih bujang-bujang abi mah teu gaduh ka wawuh-wawuh acan. Walon Ani tah komo kitu mah rek naon deui atuh ieu mah keur ngora teh nya buktina kasep leuwih tina potretna. Tiluan jempling taya nu ngomong awak Ani ramoh poe siga taya tangan pangawasa boga rasa disesedak kuduaan sangkan ngedalkeun putusanana. Tungtungna pok Ani ngomong pegat-pegat lalaunan meh teu kadenge. Upami mang embi sapuk mah teu aya wagelanana Ani mah bade ngiringan. Mung tetep Ani teh isin rumaos teu indung teu bapa tur jalmi kokoro. Upami teu aya emang Ani teu kuat tuluy kaburu nubruk bari ceuri ka embina. Pikirna beak nyana langsa ngahlas ras ka indung bapana kadulurna anu geus maraot. Embina milu nyuuh ceurik paungku-ungku jeung Ani. Mang nage bibir aweweun lewak-lewe jeung rambisak. Isukna kira tabuh 8 Mang Mantri Naja jeung pamajikanana geus aya di hareupeun bumi Haji Anwar. Karek lolege ka pakarangan Nyi Haji geus norojol mapagkeun kitu deui salakina pairing-iring hayang geura-geura menang kaputusan. Geus diimah darak-dak bae dicaritakeun sakumaha putusan Ani teh yen teu aya halangan harunganana. Nyi Haji ngadangu kitu teh nangis awahing ku bunga. Bari ngarontok Nyi Naja tuluy nyaur Cep Juju anu sasatna meh sapeuting jeput teu sare ngarap-ngarap putusan turug-turug ka sieuna teh ditampik. Pak Haji ngadunga nganuhunkeun kanu kawasa ku hasilna kahayang anak nu pang dipikadeudeuhna. Juju geus sila di hareupeun anu opatan. Saberesna munjungan kadua tamu ceuk Nyi Haji. Alhamdulillah Ujang laksana maksud Ujang kaneng Ani teh. Tah ieu embi mantri wawakil putrana ngawalon surat Ujang teh pek munjungan deui kadinya. Nyi Haji teh bet juuh ku cipanon awahing ku bunga sarta nyaur dareuda. Mak teh rek kaul rek ngetrukeun tai kanjut tina teu nyana bet bisa nungkulan Ujang rarabi. Ujang bungsuna anu panungtungan ku emak jeung ku bapa dirayakeun samemeh emak dicanda ku nu kawasa. Cep Juju ge nyuruh cud
tungkul kagagas ku kecap indungna kitu teh. Tungtungna Haji Anwar mutuskeun yen bada lohor engke sararea baris kamang mantri perlu nuluykeun babadamian pikahareupeun patali ngahijikeun anak barudak bari masrahkeun tanda panglamar sarta hayang aya tawisna yen ditampa. Waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.